Sateu acan ngadangukeun ieu dongeng tong hilap diantos ku Mang Guru. Like, komen, sareng subscribe-na. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra pemirtub wilujeng patepang dangu deui sareng Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui naraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Nyalindung Kagelung. Ieu dongeng karangan Teh Alia Kansa. Panginten ayeuna teh nincak seri anu kalima. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarwa basajan. Mudah-mudahan sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu, pangbeberah kana manah. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu cariyos. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, aya rasa anu teu biasa anu dirasakeun ku Jang Aji. Kitu deui ku Neng Sarah, satiap manehna padu teuteup geter aneh nu saumur hirupna kiwari karek karasa. Tapi duanana satekah polah miceun rasa jeung ngabalengbarkeun semuna. Sanggeus sakedapan manehna silih teuteup, luk Neng Sarah tungkul. Jang Aji oge ngabalieur miceun beungeut. Mulih ti mana Neng? Ceuk Jang Aji nanya basa-basi supaya teu katempo gugup. Ti bumi rerencangan parantos kerjakeun tugas, jawab Neng Sarah bari anggar tungkul. Brug panto ditutupkeun ku Jang Aji, jepret dikunci. Ari Neng Sarah ngoloyong ka kamar, Jang Aji oge tuluy ngaleos ka kamarna. Gek Jang Aji diuk dina kasur, sanggeus ngahuleng sakedeung, goledag manehna ngagoler. Jang Aji malik ka pamajikanana anu keur sare bari nonggongan, tuluy leungeunna ngaragamang kana tak-tak Bu Ijah. Dibalikeun lalaunan sinanyang hareup, anu maksudna mah rek diajak gatrik. Cager, waharanya aya gatrik sagala ieu teh. Sabab geus 2 bulan teu ulin main gatrik, sanggeus nyang hareup breh beungeut Bu Ijah anu kiwari geus karijut keur sare nyegrek bahamna rada calangap, tina sela-sela bibirna aya nu ngalei. Tuluy Jang Aji ngutek-ngutek leungeunna anu masih keneh nyepengan tak-tak Bu Ijah sangkan beunta. Tapi Bu Ijah kalah kaceplak bari gugutrut sarta panonna anggar peureum. Tuluy ku Jang Aji rada digebikeun saeutik. Bu Ijah ukur ngulisik bari terus malik deui nonggongan. Geus nempo kitu mah Jang Aji malikeun deui awakna, nangkarak bengkang panon anteng neuteup lalangit. Renghap Jang Aji narik napas jero, sirahna ditanggeuy ku 2 leungeunna. Jang Aji terus anteng neuteup lalangit kamarna. Breh ku Jang Aji katempo dina lalangit kamarna aya pamenteun anu marah mai imut ngagelenyu. Pipina anu ngadaun seureuh dipapaes ku liang undur-undur kulitna anu hejo carulang. Gado endog sapotong halis ngajeler paeh, bibir ipis beureum buah dalima, soca cureuleuk, rambutna anu lempay hideung,
males ririaban katebak angin. Socana anu cureulek netep Jang Aji pinuh ku pangharepan. Gebeg Jang Aji ngagebeg sanggeus sadar yen anu dina sawanganana nyaeta beungeut Neng Sarah. Astagfirullahaladzim, naon ieu? Kunaon aing teh beuti belat? Kunaon eta rarai teh beut terus ngolebat? Parasaan naon ieu teh? Kunaon anjeunna beut kabi beungeut? Perasaan naon ieu teh? Ya Allah, hapunten dosa abdi. Berentes hatena Jang Aji anu terus galecok ku pertanyaan-pertanyaan anu teu kapikir ku manehna. Sanggeus sawatara lilana Kuniang Jang Aji cengkat tuluy kaluar maksudna mareka dapur sabab ti corona karasa garing. Pas Jang Aji ngaliwat ka kamarna Neng Sarah, reg Jang Aji ngeureunkeun lengkahna sabab panto kamar Neng Sarah melenge. Breh katempo pangawakan Neng Sarah anu jangkung sampulur pakulitan koneng umyang make pakaian anu sing sarua ketat, kaos tank top, celana pondok, da memang sok make baju lamun Neng Sarah rek sarete. Neng Sarah anteng nyisiran buukna anu lempay hareupeun kaca eunteng. Ari Jang Aji masih ngajanteng panonna neuteup anu geulis bari teu ngiceup-ngiceup. Tuluy Jang Aji ngalengkah rek muru kana panto kamar Neng Sarah bareng jeung malikna Neng Sarah anu maksudna mah rek nutupan panto kamarna. Treup dua pasang mata paamprok ser 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 dag dig dug dag dig dug. Dua jajantung ratug tutunggulan. Jang Aji imut ka Neng Sarah bari pok nyarita. Teu acan bobo Neng. Teu acan a, jawab Neng Sarah bari tungkul. Teu wasa netep lila rupa Jang Aji. Beda obo atuh. Tadi pas ngalangkung bade ka pawon ninggal panto kamar Neng muka. Kuat teh bade ditutupkeun, cek Jang Aji bari maledogkeun imutna anu matak ngirut kana hate Neng Sarah. Da emang enya maksud manehna mah lain rek asup tapi rek nutupkeun panto kamarna Neng Sarah. Oh, mohon bios ku abdi wae a. Tadi basa wangsul ti jamban hilap deui teh acan ditutupkeun deui, jawab Neng Sarah bari leungeunna ngaragamang kana panto. Nya atuh sok geura obo, tos wengi tos tabuh 11, cek Jang Aji bari tetep dibarengan ku imut. Neng Sarah ukur unggeuk, beru panto ditutupkeun, tuluy awakna disarandekeun kana panto. Sorosod corosod, awak Neng Sarah nyorosod ke handap, barek diuk bari nungkupan beungeut kudua dampa leungeunna. Astagfirullahaladzim, ya Allah hapunten kana kahilapan abdi. Aji, kunaon atuh anjeun teh beut ngagoda, tapi kunaon anjeun oge teh surti yen abdi teh aya rasa ti sate acana anjeun jadi bagian tina kulawarga abdi. Jeung kunaon ieu rasa teh beut terus nyaliara. Hapunten Aji, abdi teh tiasa ngabang balerkeun salira.
rasa anu aya dina ieu dada teu bisa dipapohokeun, teu bisa dibebenjokeun. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu galecokna hate Neng Sarah, bari teu karasa aya nu herang ngecelak maseuhan kadua pipina. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, isuk-isuk saperti biasa Bu Ijah ngagero ka salakina jeung ka anakna pikeun sarapan. Jang Aji jeung Neng Sarah meh bareng sing torojol. Gek duanana diuk, Jang Aji ngarendeng jeung Bu Ijah, ari Neng Sarah diukna pahareup-hareup jeung Jang Aji. Beuki kacida ngagolakna rasa katresna Neng Sarah nalika padeukeut sok komo pateuteup jeung Jang Aji. Matak Neng Sarah sok satekah pola miceun beungeut lamun Jang Aji parang neuteup ka manehna. Neng, ari Neng teh yuswa teh tos 22 tahun, tapi asa can ka kuping gaduh bebene nya. Ceuk Bu Ijah nanya ka Neng Sarah anu keur jongjon ngahuap. Ah teu acan Bu, teu acan aya anu cocok, jawab Neng Sarah bari panaon ngareret ka Jang Aji. Anu direret oge sarua keur neuteup. Ih, nya atuh sok we gerah milih. Keun wae tu kudu kasep jeung beunghar. Nu penting mah kanyaahna. Sabab lamun lalaki tos nyaah, pasti bakal satia jeung tanggung jawab. Mun geus memanggih, buru-buru bawa kenalkeun ka ibunya Neng. Ceuk Bu Ijah bari terus cengkat rek kukumbah. Ari Jang Aji jeung Neng Sarah oge meh bareng cengkat, duanana muru kana wastafel rek kukumbah. Jang Aji nangtung ngajanteng di gireun Neng Sarah, bari neuteup beungeut Neng Sarah anu keur tungkul. Tina kaca eunteng Neng Sarah nyengkatkeun sirahna, maksudna rek ngeunteung. Barang cengkat, breh Jang Aji keur neuteup ka manehna. Nyeh Jang Aji imut ka Neng Sarah, karasa aya jam paring asih anu dipentangkeun tina imut Jang Aji anu ngabelesat nu beres kana jajantung Neng Sarah, anu ngajadikeun Neng Sarah leuleus teu walakaya. Balanye anu geulis malas imut. Jedud jajantung Jang Aji, asa aya anu ngabetot. Astagfirullahaladzim, gerentes hatena Jang Aji. Neng, tos siang geura mangka. Sora Bu Ijah ngagareuwahkeun dua insan anu keur anteng dina rasana sewang-sewangan. Pohon Bu, ieu ge bade mangkat. Neng Sarah gura-giru kaluar ti dapur, terusun tangan pamitan ka Bu Ijah. Ari Jang Aji maleos ka kamar, tuluy ngarawel jaket anu ngait dina gantungan, rap dipake. Ari arek ka mana meuni geus singkil? Tanya Bu Ijah. Bade nyanak pare ka lembur legok, kamari pan Mang Yana nelepon saurna parena tos diarit. Ayeuna bade diteang bari nganterkeun artosna. Oh, nya tuh jig meungpeung Mang Jajan acan kaluar wayah kieu mah. Leos Jang Aji kaluar, tuluy ngagerowan Mang Jaja anu keur ngopi dina bangku hareupeun toko. Mang Jaja, aku landen. Temang Mang Jaja bari ngorepak nyamperkeun. Urang kalegok Mang neang pare di Mang Yana. Mangga Den, siap Den, mangga. Jawab Mang Jaja bari gura-giru ngaluarkeun mobil tina garasi.
Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, ayeuna urang caritakeun deui kumaha kaayaan Neng Sarah. Jam 1 manehna karek kaluar ti kampus, lempang ngalenghoy muru mobilna anu diparkir di palataran kampus. Bos Sarah asup kana mobil, gek diuk tukangan setir, tapi mobil teu disetater. Manehna kalah nguhkul nyuuh kana setir. Pikiran Neng Sarah teu fokus, asa geus capek pikeun Neng Sarah anu terus-terusan perang batin antara kasono jeung kudu ngajauhan, antara katresna jeung kudu mopohokeun. Sabab manehna sadar katresna manehna lieur diibaratkeun bumi jeung langit anu pamohalan bisa kahontal. Beranteng ngalamun di luar aya nu ngetrokan kaca mobil, tuluy dibuka. Bos hiji lalaki pantaran Neng Sarah. Abus gek diuk digigireun Neng Sarah. Kasep anu ieu oge kulitna bodas, awakna seseg, irungna mancung. Ngan anu ieu mah rada bala ku kumis jeung ku godeg. Batak anger mun dibandingkeun jeung Jang Aji mah, manehna oge masih tetep keneh eleh. Messi Julio ngaranna teh, babaturan Neng Sarah anu karek wawuh sataun ka tukang. Manehna pindahan ti Bandung. Haha, hei cantik. Hai, jawab Neng Sarah pondok. Haha, motor saya teh mogok Sar. Boleh numpangnya? Hayu atuh, sakalian ku kamu bawa mobilna, saya keur males. Haha, oke lah, siapa takut. Tembal Julio. Satuluyna, duanana tukeran tempat diuk, mobil disitater geleser maju. Ngahaja Julio tertarik mawa mobilna, sabab hayang bari ngobrol jeung Neng Sarah. Haha, hei, kamu teh kenapa atuh cantik? Kelihatannya murung wae ti tadi. Teu kunaon ih, keur males we ah, jawab Neng Sarah bari panonna melong kosong ka hareup. Haha, jangan ngomong kalau kamu lagi jatuh cintanya. Emang kunaon kitu teu meunang, jawab Neng Sarah bari ngareret ka Julio. Haha, teu naon sih, asal jatuh cinta nawe ka saya. Iya ah, tong ngarepnya, tembal Neng Sarah bari ngajebian. Haha, kamu mah tega Sar ah. Geus genep bulan saya teh nunggu jawaban ti kamu, masih keneh can diokekeun wae. Saya teh cinta ka kamu, sumpah Sar. Kamu na nolak wae. Apa saya teh kurang ganteng dan kurang baik itu? Yeay ah, saha anu nitah nunggu, pan geus dijawab lamun saya teu boga rasa ka kamu. Saya mah nganggap kamu teh teman biasa, jadi ulah ngarep lebih, tembal Neng Sarah. Haha, ya udahlah saya mah pasrah wae. Tapi bakal terus ngarep ketang sampai kamu jawab mau. Geus nyampe Sar, saya turunnya. Sok gantian bawa mobilna. Rag mobil eureun hareupeun imah Julio. Jerut Julio turun, tuluy ngelolkeun sirahna tina kaca mobil. Haha, cantik. Besok saya numpang deui nya. Soalna motor saya rek diservis heula euy duh. Oke, siap lah siap, jawab Neng Sarah. Anu satuluyna mah mobil nyemprung muru ka imahna Neng Sarah. Euleuh mitra-mitra pemirtub, rupina waktosna parantos seep. Insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Sakitu anu kapihatur, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagah per meos.